Sampurasun barudak anu di bumi tepang deui sareng endul sareng nini. Nih, sehat nih. Sae endul kumaha endul? Endul oge sehat. Sae atuh endul nini rek ngadongeng yeuh. Muhun endul teh. Oh, hoyong uninga pangandika Gusti ayeuna bade ngabahas naon nih? Tah, Dul ayeuna teh urang bade emut yen Gusti teh estu mika asih ka urang, Dul. Oh, gitu. Mohon, kapan saur pangandika Gusti oge dina Jaburnya anu pasal 30 genep ayat genep teh nun pangeran anu satia asih Gusti sundul ka langit kasatiaan Gusti maratan jagat. Waduh, maratan mega kasatiaan Gusti teh Dul janten Gusti teh mi asih ka urang estu asihna ka urang teh sanes pura-pura sanes bobodohan sanes payunan wungkul tapi estu mi asih ka urang. Yeuh Dul aya dongeng yeuh si Yanti. Oh, muhun kumaha Apaan tuh si Yanti? Si Yanti hawatos teh. Si Yanti teh di piwarang bolos ku Ibu Ramana. Geus tong sakola lah ayeuna mah. Ka ditu ujung ka kebon. Aduh. Di sina beberes. Harunyanya si Yanti. Sina beberes di kebon. Papanasan ti enjing dugi ka siang. Luut leet kesang. Aduh karunya eta si Yanti. Atuh capek. Cicing si Yanti teh tos capek teh. Kunaon cicing wae nin? Capek. Lapar deui. Can di pasian tua. Aduh, harunya eta si Yanti. Yanti. Kos damel jadi pasian tuang nih. Can asak. Sangu can asak. Tempe oge nembe bade dipeser ka pasar. Aduh karunya nih. Harunya. Tah, Terus kumaha nih? Terus kumaha? si Yanti teh Dul cicing we cali. Aduh. Ngahuleng. Aduh, abdi teh nya meuni teu aya nyaah ka abdi. Ceuk si Yanti teh. Nangis si Yanti teh. Aduh karunya. Sedih si Yanti teh Dul karunya. Terus gitu teh. Si Yanti teh rurat reret. Aduh. Katingali, ulah itu aya kembang. Kembang manis sae. Kembang naon nih? Kembang naonnya? Anu pokona mah aya sok dipelakan Kembang tapi ros. kembang erok mah moal aya disolokan, moal aya disusukan. Ieu mah disusukan jol aya kembang sae. Padahal teu aya nu nyebor. Teu aya nu melakan jadi sorangan eta kembang teh Dul. Eta kembang teh disusukan teh jadi sorangan. Jadi sorangan. Aitos jadi sorangan teh si. Teras si kembang teh dicandak weh ku si Yanti teh. Ieu geuning aya kembang anu teu dipelahkan. Teu diseboran. Tapi jadi sae kieu nya. Boa abdi ge kitu, dipiasi abdi teh ku Gusti. Dipikanya ku Gusti. Boa abdi ge kitu nya. Wah, si Yanti teh senang Dul. Ayeuna mah Yanti teh. Aduh, atuh ari abdi dipikasih ku Gusti mah. Aduh, sanaos abdi kedah capek, kedah repot. Yos lah pokona mah abdi mah dipikasih ku Gusti. Nah, Dul. Nih, berarti Gusti Yesus oge mi asih ka Endul. Kan tenan. Kasadaya murang kali. Ya. Murang kali teh sadayana dipiasih ku Gusti. Hari kan ini Gusti oge mi asih. Lares mi asih ka Gus ka Nini, ka Endul, ka sadaya murang kali anu di buminya. Anu nuju ngupingkeun cariosan ieu tangtos ku Gusti dipika asih, ulah sedih, ulah hariwang sabab Gusti mah mi asih. Tah Dul, kieu eta dongengna nya. Saeyeuna pangajaranana kieu Dul. Tah, sing percaya ka Gusti. Upami urang percaya ka Gusti, berarti urang kedah nyepeng janji Gusti. Anu aya di mana?
di Alkitab. Dah bener bisaan deh. Nu aya dina Alkitab Nul. Kedah dibaca da moal aya dina game mah. Ya ayahnya. Moal aya dina film kartun mah. Ayana dina Alkitab. Tah, Janji Gusti teh naon nih kanggo urang? janji Gusti teh yan Gusti teh tangtos nyarengan ka urang. Gusti teh miasih ka urang. Ulah sedih pokona mah ulah sapertos Yanti tadi. Kedah senang kumargi Gusti miasih ka urang. Gusti mah tara jalir janji Nul. Tara jalir janji. Itu aya Nul sok jalir janji teh. Anu mah osok. Anu salah. Ah salah eta mah ulah jalir janji. Gusti mah tara jalir janji Nul. Emutnya Nul. Gusti mah tara jalir janji. Gusti estu miasih ka urang. Gusti satia kana janji. Nah, kitulah deulah pokona mah emutnya Nul. Ulah hilap. Janten supados urang teu jalir janji kedah kumaha nin? Kedah maca Alkitab. Kedah ngadoa ka Gusti. Ulah kana patung ngadoa. Nah, ka Gustinya. Nah, Nul, itu karunya tuh barudak. Hoyongan eut urang pasiean eut heula yuk. Barudak. Hayu atuh urang eut heula nya. Ya. Hayu atuh Nul. Hatur nuhun kanggo barudak sadaya recangan Dul. Teh pendak deui nya. Kependak deui sareng Enin nya. Dirang pamitan heula tuh nin. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Gusti Yesus ngaberkahan. Gusti Yesus ngaberkahan.